Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayat halaman 12 ya. Anu kamari tentang masalah urusan hudang ti peutingnya. Tentang masalah hudang ti peuting, bahwa hudang ti peuting teh nyaeta ila ba'dan kidoin nisfil awal. Jadi orang ngalaksanakeun salat di waktu peuting teh alus nama dina sanggeusna beakna satengah tina awal. Minalaya kunaon sababna? Sabab didinya waktu di mana Allah nurunkeun kana anugerahna. Sabab dina awal peuting mah, dina nisfi awal mah, dina pas tengah peuting anu awal mah eta mah tempat gegeden-gegedena Allah munajat dina eta waktu. Sayogyana urang teh tina sapalihna adab teh meureun wa qadimil akhosopiti soli kan kitu. Nyanggakeun urang heula keun tah gegeden-gegeden Allah para wali-walina Allah heula munajat ti payun. Urang mah da anya apalah atuh jauh tina kecap walina Allah mah. Tah saatosna beres dina setengah peuting walina Allah munajat maka susul ku urang kitu tah. Susul ku urang. Didinya urang munajat nya maksudna kitu wa mina adabi ala yaqifa al abdu tadi didinya nya wala dalika ahlul hadrati muluki dunya teh wala yaqiful udwanu ila ba'da wuqufil akbar. Jadi urang mah teu meunang miheulaan ayeuna jalmi-jalmi anu luar biasa di payunan Allah. Sok heulakeun heula jalmi nu payunan Allah dina satengah peuting teh ta urang mah dina sanggeus beak satengah peuting kakara didinya urang munajat ke Allah. Tah eta kitu maksudnya. Yang bagi tanbihun ari ieu teh pangeling-eling sahiji yang bagi peryogi liman kajal masakola anu berat alai kasimanon qiyamul lail. Ieu penting ya. Kajal ma anu hese pisan hudang di tengah peuting teh wataro dapat sareng ngabonceng alai kasimanon aka salu ngedul. Jadi hese na berat hudang di peuting tuluy jalma teh kasipatan ku sifat ngedul naon kudu kumaha cenah ayyab tasya yen ta kudu nalungtik si iman teh ana nafsahu kana dirina si iman sok ditalungtik diri urang teh ya kunaon di urang teh euy pangna geuning meneh hese-hese teuing udang ti peuting padahal dalamun rek ulin atawa rek ayeuna mamangkatan bahkan ayeuna rek laju main bah mah geuning bisa udang ti peuting teh urang teh tapi geuning ari salat mah hese. Tah eta nalungtik euy urang teh. Parubama maka terkadang yakunu kabuktosan naon dalika itu sakman sakola alaihi qiyamul lail min wukuin tina tumibana fil ma'asi dina maksiat albatinati anu batin. Nu bangsa batin. Terkadang ayana hesena urang hudang ti peuting teh kusabab tumibana urang dina maksiat anu batinia. Ya terkadang ngerasa kieu Gusti padahal abdi dosa naon atuh Gusti. Terkadang manusia menyebut gitu. Pugu dosa teh loba. Dosa naon Gusti padahal abdi salat osok, ibadah osok nu sejina tapi geuning abdi meuni hese teuing. Kana urusan rezeki hudang ti penting hese. Terkadang teu ngarasa manehanana kitu teh eta teh maksiat batin. Batin eta teh karya kan tuh terkadang urang sok ria. Wa kibrin takabur teh ngucapkeun kitu teh kan takabur. Wa ujbin ujub ya Allah. Wahikdin terkadang orang sok munak-munak kabatur wahasudin komodei mun hasud wa makarin sok aya nipu wa hubi mahmadatin sareng urang teh terkadang teh sok resep kana pujian manusia wa dunya sareng resep kana dunya wa goeri dalik bahkan salianti itu madgut loba hate urang we hese di bendungan kadang-kadang suudon ka batur payubadiru maka kudu gagancangan teh si manusia teh si jalma ila taubati kana tobat min misli dalik tina seumpamana itu riya kibir jeung sabat jabana kibrun buru-buru urang teh tobatan istighfaran mata kudu tablis Gusti abdi ujub astagfirullahaladzim Gusti abdi takabur astagfirullahaladzim Gusti abdi ngundak-undak ka itu jalma astagfirullahaladzim buru-buru kitu wa illa lamun teu tobat fa'alama kami gawe si jalma al umuro kana pirang-pirang perkara al mukaffirata anu jadi kiparat lidunubi kana dosa kana pirang-pirang dosa lamun urang teu bisa tobat buru-buru lobakeun migawe nu matak jadi kiparat kana dosa dawa wudu baca sholawat ngaji
terus lakukan ku urang teh nu matak jadi ngahapus kana kiparat dosa. Faina dunuba maka sanya na pirang-pirang dosa ida kufirat di mana dilebur teh dunub teh anil abdi ti hiji hambana pakot toharot maka bersih naon datu datna itu si jalma. Lamun kete dosa dilebur ku Allah tuh dikiparatan bersih deui dat urang. Wa mabakian teu nyesa lah kana itu dat naon maniun anu nyegah minal wukupi tina madep baina yadai robiha dipayuneun pangeranna itu dat moal anu ngahalangan kieu teh. Lamun orang terus begawean maka jadi kiparat kana dosa. Wudu kan kitu nya, lempang salat berjamaah, lempang rek nuju tolabul ilmi, itu jadi kiparat. Terus we urang malobakeun kitu. Tuh, fitil kal mawaqibi dina itu kumpulan narima anugerah asyarifati anu mulia. Ila adamul kismati angin kajaba mun teu aya bagian. Ya Allah, ya Rabbana, angin lamun teu bagian tina urusan anugerah. Tapi da urang mah ngahak kana menang bagian. Matak lobakeun tah urang mah kana kiparat dosa. Wa kana sareng kabuktosan sa Saidi Abdoluddin rahimahullahu taala amin wa nafa'ana amin bi barakatihi. Barokahna itu Sayyid. Ida wajada di mana mangi itu Abdoluddin ya. Fi qalbi dina hatena Abduluddin sayan kana hiji perkara minal amrodi tina pirang-pirang panyakit al batinati anu batin yatruku ninggalkeun itu yatruku anu ninggalkeun tah itu Abduluddin teh qiyamal laili kana udang ti peuting. Tuh lamun manggih geus kapanggih ya dina panyakit-panyakit hate eta teh dasarna teh ninggalkeun tina udang ti peuting. Wa yaqulu ngadawuh tah itu Abduluddin teh astahi istahya yastahi astahi isin abdi teh anaki pakana yen tang madep abdi bidati kudat abdi al mutalati khoti anu bobolokot bil qadriku kokotor baina asbiya illahi taala di antara pirang-pirang pilihan Allah taala. Oh jadi kieu di mana manggih tah dina hatena aya hiji rereget tina pirang-pirang penyakit batin maka eta Abduluddin teh yatruku maka ninggalkeun Abduluddin qiyamal lail. Jadi ieu mah seolah-olah jiga nu sengaja. Di mana manggih ayeuna penyakit hate tara migawe salat ti peuting. Kunaon sabab tara migawe salat ti peuting? Astahi isin abdi mah mayunan kadat Allah tapi diri abdi pinuh ku dosa di antara kekasih-kekasihna Allah. Kan ada di waktu peuting teh tempat kekasih-kekasihna Allah. Di waktu peuting teh tempat munajatna kekasih-kekasihna Allah teh kan dina waktu peuting teh. Jadi ngarase isin. Kawas urang kieu rek nyang hareup gegeden bupati atau presiden begitu batur make baju aralus urang teh make baju ka kebon. Nah, jadi munur ti heula seumpama nya munur ti heula abi isin abi mah teu layak mending kena nging menakan. Tah di dia Abduluddin teh same kitu. Lamun aya manggih ayeuna penyakit hati tara migawe salat di waktu peuting, daerah yang hareup ka Allah kaayaan kotor. Kumaha atuh maksudna? Maksudna mah ieu Abduluddin teh ngaraksana luar biasa nepi ka eueuh penyakit hati bakat ku hayang ngalakukeun ibadah di waktu peuting. Maksudna mah kadinya bersihan heula batin urang. Dohir orang ngareuneuh bersihan, bener-bener ieu Abduluddin teh ngabersihan dirina, dah hayang tah hayang ibadah dina waktu peuting kitu tah. Ya Allah ya Rabbana. Maksudna mah kitu urang mah kalau ngahajakeun ninggalkeun dari dosa teu ditobatan, ari teu hati peuting ngajak tinggalkeun lain kitu lain. Ieu mah usahana luar biasa Abduluddin nyebut kieu teh sabab moal mungkin ninggalkeun salat di waktu peuting jeung moal mungkin ngabogaan penyakit hate. Wa kana sareng kabuktosan saba'duhum sapalina arifin idan nama di mana kulam itu ba'du an huduril mawaqibi tina nyambutna anugerah al ilahi anu bangsa ilahi fil lailati dina waktu peuting min al yali tina pirang-pirang peuting. Jadi di mana ayeuna sebagian ulama kieu ahli ma'rifat di mana kulam ta ahli ma'rifat teh tina nyambut ayeuna jauhnya an huduri jauh tina nyambutna anugerah
anu bangsa ilahi dina waktu penting tah di dieu ya kulo ngadawuh tah ahli marifat teh. Jadi sebagian ahli marifat kulem dina rek nyambutna ayeuna anugerah dina waktu penting ya kulo laka eta tetep ka anjeun al-fadlu meureunnya ari kaunggulan ari anugerah ya robbal ya robbi du pangeran abdi alladzi dat lam tukipu anu henteu ngadagokeun Gusti teh hadih dat kana ieu hadih dati kana ieu dat an-najati anu najis al-qudrati anu kotor baina ahli hadrotika di antara ahli anu mayun ka Gusti atau hirina nu suci kabeh al-mutatahhirina tur anu nyucikeun kabeh anu disucikeun kabeh. Kultu ngucap kuring teh wahada sareng ari kaul wa in kana sarjan kabuktosan pihi dina ieu hada naon khairun kaalusan kasirun roba min jihati hadmin nafsi tina arah-arah ngahinakeun diri. Taya teh mangrupakeun hiji lapad hiji kalimah nembongkeun kana katawaduana hiji jalma. Jadi seolah-olah sebagian ahli makrifat dina nalika ngantosan ayeuna nya kukulemna ngantosan ayeuna rek mayunan dat Allah ku anugerah dina waktu penting teh ngadawukeun kieu laka al-fadlu ya Rabbi duh Gusti abdi ngayakinkeun Gusti sagala padol teh milik Gusti. Anu mana Gusti mah teu pernah ngantosan kana ieu dat anu najis anu kotor mayunan Gusti. Benten jeung ahli-ahli Gusti anu leres-leres suci tur anu disucikeun abdi mah naon atuh Gusti? Abdi mah jalmi pinuh dosa. Ieu teh katawaduan nutur padahal mah tohir mutohir teh nya eta anjeunna ba'duhum ahli makrifat. Tapi teu pernah ngabahasakeun anjeunna ngabersihkeun dirina teu pernah ngabersihkeun anjeunna ngadawuhkeun alus-alusna makhluk nutur padahal payunan Allah mah eta teh kekasih Allah. Tuh, jadi gitu tetap anjeunna ngarendahkeun diri nepi ka takun inda nafsi saronas gitu. Jadi menurut anjeunna mah menurut ba'duhum mah anjeunna teh nyaeta panggoreng-gorengna di antara manusia. Tuh ya teh hiji katawaduan nutur padahal wa in kana fi khairun kasirun di anjeunna teh loba pisan kaalusan min jihadi hadmin nafsi tina ara-ara ngahinakeun diri payam bagi mata peryogi lil abdi ka hiji hamba naon ayan dima yen ta ayan dama yen ta kaduhung tah hanya nya si abda teh waya zana tuluy sedih ala pawati hadihi kana porotna bagiana si abdi teh minal wukupi tina madep baina yadai rabbihi ta'ala. Jadi orang kudu benar-benar hanya ka sedih lamun teh mah urang teu meunang kana bagian bisa nyang hareup ka Allah. Nya eta khususna dina waktu penting kieu kal mawaqibi dina itu kumpulan anugerah asyarifati anu mulia waqta tafarruqil gonami dina waktu sumarambahna paburencaina pirang-pirang anugerahnya anugerah paklam dalika yahi dina waktu penting dan itu anugerah ku Allah disebarkeun bos disebarkeun urang kudu buru-buru nyokot kana bagian urang dah kudu buru-buru kudu rasahanya kalamun teh mah ayeuna urang porot nepi ka kaliwat teu mawa bagian jalma ge lamun teu kaagehan BLT lah kajeun lah ayeuna mah teu kaagehan ge jarang kajeun padet terus bae disusul mun dina urusan sodako nya dina urusan bantuan bansos kajeun padet kajeun we urang mah capek ge ngantri tah kuduna urang ge nyambut dina anugerah Allah teh sapertikeun kitu kajeun teu kajeun capek daripada teu kaagehan bebeakan urang kumaha bae sangkan bisa yang hareupan dak Allah fa'lam dalika ya ahi kadeta mudah-mudahan we Allah mari anugerah ka urang sadayana bisa kiat istiqomah dina ibadah nu jadi karomah luar biasa anugerah keur urang nu luar biasa nyaeta tetepna hidayah sareng taufik sehingga urang istiqomah dina ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin la ala shawab wallahu a'lam bishawab apunten biri aya lepat urang ieu teh kurang ngopi panginten hayu urang ngopi